lamun nyebatkeun ilmu nafi gambaranana kagambar urang upami urang gaduh ilmu nafi lamun gaduh ajeng mun janten ajengan tiasa ceramah ibu mah iraha teuing bisa ceramah bisa pidato hari isuk-isuk mah bisa hareupeun barudak mah pidato teh 2 jam di jam 5 tepikeun ka jam 7 mapatan barudak teu make konsep unggal poe da bisaan abdi mah di jam 5 tepikeun ka jam 7 pidato hareupeun budak beres aya salaki di pidatoan salakina teh panjang eta nyambung di jam 6 ka jam 7 di jam 7 jam 8 bisaan eta pidatona mah abdi mah dah upami pidato nyalira mah dah tuhantun teu tiasa nu mawi mun teh mah bapak hoyong dijantenkeun RT teh sok aya alasan lain teu hayang jadi RT teh sieun dititah pidato jadi marukan ilmu nafi teh jalmi anu ilmuna teh tiasa ceramah aya deui jalmi ngamanaan ilmu nafi teh nyata di mana seueur muridna seueur santina ribuan jamaahna ratus ribuan eta teh ilmu nafi geningan ilmu nafi teh sanes nu kitu Bu sanes nu seueurna jamaah lain luhurna titel sanes ieu pangkat kiai pangkat ajengan sanes profesor sanes dokter ilmu nafi teh geningan ilmu nafi teh tiasa urang ge kanging ilmu nafi sakumaha pidawuh Imam Ghazali nyebatkeun wal ilmun nafi saur Imam Ghazali ari ilmu nafi teh nu kumaha ma yazidu huwa ma yazidu fi khaufika minallah ini teh kami nyebutnya ulah barahobe bubar ko kabeh naon Imam Ghazali naon ma yazidu fi khaufika minallah hiji saur Imam Ghazali anu disebut ilmu nafi teh ilmu anu bisa nambah-nambah urang tina sieuna ku Gusti Allah rumaos ajengan abdi mah ngaji teh ukur tuturut munding jadi munding dituturut kurang rumaos ajengan abdi mah ngaos teh sireum di sisi baripeun rumaos ajengan abdi mah ngaos teh barhobeh bubar poho kabeh hilap deui tapi bawa-bawa cenah abdi teh meureun teu ditampi ilmu abdi teh abdi teu gaduh ilmu nu mangfaat ajengan geningan di dieu mah saur Imam Ghazali ma ilmu nafi teh yazidu fi khaufika minallah cirina naon anjeun tambah-tambah sieun ku Gusti kajeun teuing luhur ilmuna eueuh kasih ku Gusti Allah mah can mangfaat ilmuna kajeun teuing seueur santrina ari teu sieun ku Gusti Allah mah lain ilmuna kajeun teuing jamaahna seueur ku Gusti Allah dan ari teu sieun ku Allah mah lain ilmuna punten saur ulama teu sakabeh jalmi nu seueur jamaahna eta teh jalmina nu saleh sabab saurna teh aya jalmi bisa ngagerakkeun hiji jelema kulantaran pantauan jin. Jadi nu ngaji teh toelan ngaji tapi teu wusul ka Gusti Allah, teu nepi ka Gusti Allah. Ditah ngaji datang ka pangajian teh lain dikenalkeun ka Gusti Allah, cacalawakan we seuseurean we. Pinu jamaahna mah ngan seuseurean teu ngenalkeun ka Gusti Allah. Can ilmu nafi. Eueuh rasa sieun ku Gusti Allah. Cirina nu ilmu nafi mah yazidu fi khaufika minallah. Sok sanajan teu gaduh santri, sok sanajan teu gaduh jamaah, sok sanajan jalmina teh biasa-biasa teu aya pangkat, tukang macul. Getol ka pangaosan, tapi aya rasa sieun dina hatina teh ku Gusti Allah. Tah eta disebut ilmu